Hoi lur, ngesubrek can. Bisi teu nyaho subrek. Tah, di dieu tah tombolna tah nu warna beureum. Sahur tuh, sahur. Dari subuh. Sahur. Mesak gedeng ge. Kami mah geus sahur. Sahur. Ayo. Dari amat sih lu sahur nak. Tuh. Kan tidur kene. Ayo silah. Sahur yuk. Ada bang sudah cennya. Udah. Man. Iya, anak, goblok amat sih. Awas ya, ayo buka senjata ya, jangan dengan sia tangguhan sianya. Ayo buyur ke mereka tadi. Man, udah man, sahur man. Kuncian di lawan nak. Beneran ya. Kalau lagi es ya man, sia. Udah, sahur. Bocor gitu ya. Sahur. Kalau bocor sahur, udah. Ih, bapak. Iya, es Kan si penolong sahur. Dulu kan ya pak. Dulu, bantuin bapak masak. Kan yuk. Ayo. Keberangan saya, mesti keburu imsak. Bapak tadi mengganggu nggak percaya nggak? Minum lah. Sia udang naik ke jasa, makanya apa ini guyur tadi sia. Ya udah angkun. Turin. Ajan. Sia ini udah kena. Enggak, lu minum deh. Minum pak, aman seret kena pak yuk. Nggak subuh ya. Enggak. Saya guru kuatin sampai kasar sih katanya. Punya sia. Sholat sebulan itu. Sholat. Hah? Bapak yang sholatan. As-salatu khairun minan naum. Di bola naon? Man, naon sih? Pan yang naon si bapak. Pan bapak biasanya harus nyediain sarapan di dia. Emang saya tuh ingat di bulan naon? Di bulan puasa. Siang orang-orang geus pikun sih ya. Pak Arman Poho, kemarin bulan puasanya.
Sama nih main dulu TV. Sama udah sial lah. Aing keluar lah. Tambahan satuy. Pemirsa, sejumlah pemerintah menghimbau warga Bojonggakir supaya warga tetap berdiam di rumah saja karena virus COVID-19 ini sekarang menyebar secara cepat. Supaya warga Bojonggakir bisa terhindar dari virus berita COVID-19 virus ini. corona. Dan Kapolri menghimbau ketat di sekitaran penduduk Bojonggakir. Ngira indit ya kayak itu corona lah. Kabur kalau mau dia deui. Lah balik ke dia. Capek aing sia. Dia bisa nengang duit aing. Hese. Untuk kepada saudara Arman, mohon berdiam di rumah saja. Jangan keluar rumah, karena penyebaran virus ini bisa saja terjadi karena saudara Arman berkeliaran di sekitaran penduduk. Aing bosan leleb. Dan karena itu pemerintah terus menghimbau ketat supaya penduduk Bojonggakir bisa terhindar dari virus COVID-19 ini. Sekian. Ulin aing. Oh, di motor itu dalam beduk. Apa lah? Burit citra. Bukan bae janda nyangsang ka motor aing. Terus isukan motor geus di 8 bae. Kumbah sekalian. Mending dielap, kumbah ngambur cai. Siapa motor yang kinclong ngongkong di 8 doang. Oh, Sep. Gedung sore ngabuburit hayu. Mana tutus? Kemana bae? Yang penting orang balik maghrib ka imahna. Brotus, sore main mah teu bisa. Soalnya yang boga janji. Lah, sia bojang jeung satu. Sibuk. Biasa tus, jeung ayang beb. Aing geus ngejanjian soalnya jeung ayang beb. Aing teh ngabuburit jeung ayang beb aing. Ai sia Sep, aing mah ngabuburit jeung awewe puasa Sep, bari puasa. Lah ngomong bae sia sirik mah tus. Hanya nyawa sia jauh melulin. Ah, masa? Geus lah sia geus keur balik itu lah. Rese sia mah diajakanna. Emangnya aing mendek balik. Alunjak sa Sep lah. Jak ngabuburit, pandah. Lah, cabut deh dengan janda anak 5. Tuh, pae deui. Kasar mah kolot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben isukane kadi aya naon? Itu yang naon han? Atau yang ulin bae? Jaka rasel di imah mah. Oh, kajero bayu. Emang kunaon lamun di dieu? Tekuna naon bisa aya jelema edan doang lewat ka dieu. Tuh, Lid, bener bae jelema edan. Kek. Ngomong naon tadi? Jelema edan. Mana jelema edan? Iya di gigireun imahani. Suwe doangan. Sore ngabuburit yuk. Mung teuing lah ngabuburit jeung ASF mah. Geus satu hari honeymoon mah jeung arum bae hayu. Mung teuing lah harum ge. Hah? Iya foto yang kemana nya? Tuh dia. Masih apa? Non. Non. Amra ulin. Awas ya, belum puasa ki ulin bae ya. Seberangat lah orang ini pak. Saya sih di bejana. Belum puasa ki ulin bae ya. Tah rasakan sih tah, kolot ke kolot. Ento icin iyo. Cukul. Eta si bapak. Cukulan baik. Atuh nen botakan sekalian pak. Geus lah, aman ulin. Geus ditu sih lah. Sakitu jorena kitu anya. Pan awe arembungan diajak ngabuburit ku aing. Sep. Mana sih ya?
Tadi aing mantas lewat biar nu Hani mitina main ajakan Hani ngabuburit Hani nambungeun. Atuh sama mau madak naikeun dajak ngabuburit ku siama. Banget lagi kos bebegik sawah. Ari eta sisi yang ngomong kos teu boga dosa. Atuh bener mah. Coba lamun anu ajakna aing mah pasti daekeun meureun. Komode diajak ngabuburit ku cara bulan menyadaekeun. Eta si sia kembali to. Geus lah aing budak. Lagi lu mau sia. Mana emang budakna? Puguang kita nyaho. Tembak yuk. Ayo. Ayolah. Sep, puasa tuh Sep. Puasa lah aing mah. Emang nasi kitu teu puasa? Jatuhnya puasa lah jadi. Pan sih nanya kitu. Atuh henteu tadi nama aku aing. Diajak ngajak bonteng bae. Ih, kitu man. Wih. Ih, heuh eta bonas. Rawan nyaranya. Keur mancing sigana. Urang ngalaga yuk. Iya. Aduh, aing mancing ti isuk can bebenangan keneh bae. Coba tuh lauk ari sakirana moal ngakan umpan mah ulah ngalalaga pancingan aing atuh akan hiji mah lauk. Ayo syuting mah. Rasa eta lauk gitu ya. Tuh. Doangna lauk tuh. Nah, kebenaran ya. Dapat euy. Aduh, aing. Bola nyeri. Mana yuk? Jadi tadi lauk dia ngecopak. Mana lauknya? Ih, jadi makeong. Suwe doang. Banyak aing lauk itu. Balik aing lah. Asal aing tisuk. Juring, siapa juring? Jangan suka aing juring. Woi, kamu. Si bodas di bogono. Ada guys ya. Oh, syukurin. Kowe doang. Ora si budak awas ya kowe. Budak siap nyampe neraka kowe budak siap. Sebentar sih mau bisa kamu mana sih ya? Ambunes. Awas ya. Boy, nyawa bulan puasa ya. Ambunes. Kita sia. Iya. Ayo bulanan, Aduh. bulan puasa. Eta nyaho sia telo tuh aing balalok ieu dengan lauk isuk can buburangan. Malah dilalaga ku sia. Udah. Sabura deh sabura. Aing aus bae jadi nama ya. Awas ya. Ayo ilung jang sia. Ayo ilung jang aing. Kemana mau aing? Ada sia. Aing mau kamu. Aduh, siap bunda. Turun siap. Akan bisa tak? Jangan capek di sungai laut. Sarial dong anta budak lah. Aing nyawa aing keur puasa. Digawean, dilalaga aing. Geus mah can menang lauk aing teu isuk. Deuleukeun be nya lah. Lamun ngalalaga aing deui. Moal dibere kesempatan 2 kali ku aing mah bakal dibebaskeun. Duh, aing ngebet enggak kerubukan. Enak ngaburit motor kos itu, aing mah ih. Geus lah. Kayak mah cepluk. Aing bukan menyadaekeun ajak ku aing. Desa orang sardu bae. Musnah tuh. Beneran ya. Beda nah aing. Wah, ada mana sia? Naon sih sia? Kos bangkong dindang sia ngalangan aing bae. Ka mana sia? Ilu. Naon sih sia? Yang iluneun bae, kos baronjong. Lamun aing tilu, sia kudu ilu jeung aing. Sia kunang torogan jadi jelema. Eta si sia. Balik to.
Emang sih ke mana sih? Aing di kemas cepluk. Dek ngajak ngabuburit kayaknya na sugan ben nih mujan dah herang. Kata si sia aku balik tuh. Bulan puasa genengan janda bae. Wih, ajak aing naon? Ai si sia. Osya. Halangan aing buat. Osya, bet ajak sia mah kos budak euy. Wih, lu beneran Asia di luar. Hayu ih, geus kembali hayu. Hayu ka mana tuh? Kemana bae ih, yang gede. Lah, nu bener bet. Eta si beungeut geus cek komokan. Geus hayu naik. Asia. Tangkat. Wih, kok angel janda. Tangkat. Yang lunjak amat atas situsna. Aing naik motor tadi aja. Asbah mun kapangi mah. Jailan ku aing sia. Woi, Man. Hei, nansep. Tangguan. Sini ke mana, Man? Puguh aing teh nyaho ini ka mana, Bo? Kupira sih, Man. Atas si sungut. Ada aing ngajegat situsna di jalan. Nya ngabuburit. Laju aing naik ilu. Jadi aja punya nak. Pan balik teh jeung kos kitu sih. Ayo guys, udah ngabuburit. Ngabuburit ka mana sih ya? Ayo bela. Hayu geus. Ayo, Duh, hai. Bagus amatnya. Suwe dong eta Asep jeung Arman kerisuk. Aing malah dilalaga. Coba we eta budak lamun ngalalaga deui. Yura bae lah. Mau berampun bae mah. Beres. Cuk kunaon des? Lah, sia lu kudu bae nanya. Nyaho aing keur karesel, urut dilalaga aing keur isuku si Asep jeung Arman. Geus mah aing mancing teu bebeunangan. Calana baju aing kalotor sia mah. Baju saya ini ka mana? Atuh deuk ngabuburit lah. Deuleu ku sia aing geus rapih kieu. Geus mandi aing. Aing ieu tuh. Hayang ilu bae sia. Heulah, ayo geus, ilu. Geus satulan bari marah bae aing sieun. Hayo. Man, ya itu mah bonusnya kalung. Mana tuh? Ih, heueuh. Rasa sabar yuk. Ayo. Lung, des. Nah, ieu jelemana anu ngajailan aing keur isu. Hambura tas hambura. Naon sia minta hambur ka aing? Kan bulan puasa meureun kudu dihampurakeun ka BG. Heuh, kalem bae man, koe geus dihampurakeun. Emang sih ka mana kitu? Atuh muntah aing biasa di kabung bae jeung sia pan geunang meureun ngabuburit barengan mah. Oh, hayo tuh urang ka ditu. Ayo tuh ayo. Ayo. Ayo, Lung. Oke. Ya itu si cepluk jeung tusna. Tuh. Oh, gitu. Tangkeun yuk. Yuk. Nah, orang sih aya di dari ya. Sia keur raon. Atuh keur ngabuburit ya kami puasa. Weh, gabung. Ulah. Didore. Heuh, kau geus geura gabung. Ajeun diore ge ajeun. Ayolah. Ayo. Orang ngediuk. Mainnya ngabuburit make baju balolong kieu. Ajon lah, jangan ngabuburit agak di dieu. Di kemana? Mana kopina? Atuh banyak teh puasa kopi. Oh, aing paho. Terus.
Oh itu sih nuturkeun urang bae tadi. Oh, eta mah dulur urang. Oh, adik. Tuh, Des, Lung, Sep, Din. Naon. Bukan mah urang kuari ngucapkeun salam heula yuk anu keur nonton kuari yo. Ayo. Ji, 2, 3. Narangtung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari channel BJDNet ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Asana ekene hiji deui Naon tuh? ulah poho anu can subrek geura subrek. Tah udah dieu nu aya warna beureum tah. Tombol di dieu yo. Pencet di dieu yo. Ramadan tiba, marhaban ya Nah tuh bener mah Eli. Duh aing mancing tisuk can menang lauk keneh bae. Umpan mah geus beak. Coba atuh. Cukul.